Menjadi sempoyongan. Aduh. Aduh, silakan lagi. Ya. Turun mana? Mau kente deh. Iya, iya. Mabok mana? Mabok mana? Mabok naon teh? Ayo mana bukan masalah naon, apa bukan masalah. Waduh, dia mah mabok, kopi. Astagfirullah. Masuk. Botol minum. Dengan mau gitu tadi buru-buru. Caritakeun. Caritakeun lu. Oh, tiuk dia dicaritakeun. Ini sih dan kita lagi tanya busana caritakeun coba ka masalahna no coba tengatik sih kira kok kopi dah parah sih mah teh mabok vodka bukan ciu Amer cik sok ngomong mana ya caritakeun kunaon bisa gokil cepet ngomong gue teh dipecat ku aing jadi lurah kita gara-gara sebutir ti domba kuring jadi sempoyongan alah betah gara-gara sebutir ti domba kuring jadi sempoyongan kan si Rayu nama gue gara-gara abah ieu mah aya masalah naon kita mabok ieu mah diam sok anjing banget sok cerita oh iya dikasih komen sore hari yang indah menikmati Gusti cerita sana sok mana keceritakeun kamu mumpung aya RT cok penghargaan aya urang sih urang ke urang sok urus sieun podcast teu masalah naon teu mabok amer teu terus gini jadinya begini bersihin kandang domba terus si abah dititah itu mau bokel mana badan mana tadi ya buan sia udah mah tadi ge bersihin kandang domba si abah dititah terus dititah si abah tadi bersihin kandang domba terus gue kurang sekali bersihan si kandangnya kurang kebutuhan kurang teh jali ke kebersihan tidak favorit kita itu domba soleda kan enggak labu labu kali nangkara terus nangkuban terus tidak nama kak keuangan marah dia mabok dia proses dia teh nangtu leng gara-gara sebotol minuman gara-gara teh domba itu mah goblok asa sarua lieur nama sadar sih ada
gerak lain. Ulah pernah teh didak siapa mah jadi kieu teh. Dibajakeun nih. Ulah. Sok atuh gerak sadar sia. Sadar. Sadar. Geus sadar. Geus sadar. Ulah. Itu tuh. Untuk sanguan oge. Geus sadar nih. Oh, Mau bukti doma dan jelema teh.